Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. At-Fatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi. Ngawitan abdi ma'asyiran kalawan muji Gusti Pangeran, jatnu maparin rahmat kanikmatan, siang jeung wengi henteu itungan, siang jeung wengi henteu itungan. Duh para kanca istri pameget, ulah ngaji syariat tungkul, ngan pinter dongeng nulis jeung maca, akhirna ukur menang samsara, akhirna ukur menang samsara. Lobanu apal Quran jeung hadis, resep ngapirkeun jalma lainna, kafir sorangan teu dipalire, mun masih kotor hate akalna, mun masih kotor hate akalna. Gampang kagoda nafsu angkara, dina papae silona dunya, sirik jeung pidik beungharna tatangga, matak hatena poek jeung nista, matak hatena poek jeung nista. Yu dulur-dulur tong mongpohokeun, wajibna ngaji jeung aturanana, pikeun ngandelan iman tauhidna, hadean bekel mulia maotna, hadean bekel mulia maotna. Jalma nu soleh hade hatena, lantaran jero kaelmuana, laku tarekat jeung ma'rifatna, oge hakikat manjing rasana, oge hakikat manjing rasana. Al-Qur'an qadim wahyu nu mulia, henteu ditulis bisa dibaca, eta piwuruk guru waskita, nu ditancepkeun di jero dada, nu ditancepkeun di jero dada.
hate jeung pikiran ngarasukana sakabeh badan. Mukjizat Rasul jadi pedoman, minangka jalan manjingna iman, minangka jalan manjingna iman. Kalawan Allah nu maha suci, kudu masrahkeun siang jeung wengi, ditarekatan diriyadohan, zikir jeung suluk tong dipohokeun, zikir jeung suluk tong dipohokeun. Hirupna tentrem ngarasa aman, eta teh tanda jalma nu iman, sabar narima najan pas-pasan, kabeh ge takdir kersaning pangeran, kabeh ge takdir kersaning pangeran. Kararencangan dulur tatangga, kudu rarukun ulah parasea, eta sunnahna Rasul nu mulia, Nabi Muhammad panutan urang, Nabi Muhammad panutan urang. Yung ngalakonan kabehanana, Allah nu bakal ngangkat darajatna, sanajan handap kaayanana, tapi mulia makom darajatna, tapi mulia makom darajatna. Mung timang mangsa dina akhirna, henteu kasasar roh jeung sukmana, karnyaah Allah surga tempatna, weteuh maitna oge kapana, weteuh maitna oge kapana. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wadaraji, watfata yaziratal alami, ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi. Assalamualaikum, saya Otong Neto, Bapak kacamata Yako Superman. Maaf serius. Dengan diiringi salawat syair tanpa weton, karya dari Al-Maktullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Maaf kalau ada lirik atau salawat yang salah tadi, karena saya bukan ustadz atau santri, saya Otong Neto. Dan dengan diiringi salawat syair tanpa weton tersebut, saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, minimal dari hari-hari kemarin. Dan sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata saya atau postingan saya, video saya, karena saya tukang lalagan, karena saya hanya manusia biasa anu loba dosa, loba hutang, ini tadi hutang malah paling ka warung rokok sabungkus banget jadi bayar. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, ulah kasinggungnya saya masuk lalagan gitu. Kabar-bare kula kadulur-dulur kula anu aya di wetan, di kulon, di kidul, di kaler, di alam gaib ataupun di alam nyata, saya mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pohoan aing. Salah. Puasa geus datang deui, iklan sirup geus loba.